Dina kitab Abu Yahya Zakir Ansori judulnya aja gitu kan, bil ibadati taisiru asbabir rizki, ku sabab ibadah rizki gampang. Paham kan? Geuning kuring sok getol tahajud tertinggalin, duha tertinggalin, ari susah kana we rezeki gampang ngajawab mah. Ibadah anjeun can nepi ka makom ikhlas. Kakara boga ibadah wungkul, ikhlasna can boga. Jadi ikhlas teh maknawiyah kan, sabab gampang rezeki teh ibadah teh kudu lain payah salat teh ikhlas mau gampang rezeki akan. Matak ahli ibadah nu can tahakkuk dina makom sobat sulit rezekina kan. Tingali santri mukim susah heula. Tarjanji gampang, latihan sobar beuki sobar rizki beuki gampang. Akhirna mah asal hayang taluk rizkina. Asal hayang hadir nu diucapkeun nyata, akhirna mah kan saceluh metu saucap nyata. Mun geus tahaqquq dina makom sobar